Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Nabi Abdi Raja Naban Adiputra ti kelas 17. Di dieu simkuring bade nyampaikeun biantara. Sakedap sataacan abdi ngamimitian biantara, hayu urang sadayana muji syukur ka Gusti Nu Maha Kawasa, nu parantos masihan kasempatan, kasehatan, sareng kahirupan dugi ka ditu ieu. Mugi salawat sareng salam salawasna dilimpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad SAW, panutan umat sakabehna. Ka bapa atau ibu sareng rerencangan sadayana nu dipikahormat. Dina waktos ieu abdi bade nyamperkeun biantara ngeunaan lingkungan hirup. Hiji hal anu penting pisan dina kahirupan sapoe sakumaha urang terang lingkungan hirup mangrupa tempat urang cicing, diajar, digawe, jeung ngamekarkeun diri. Tapi ayeuna seueur pisan karuksakna lingkungan anu disebabkeun ku kalakuan manusia sorangan. Contona loba jalma nu mikeun runtah henteu dina tempatna, nyaram tangkal di leuweung tanpa tanggung jawab, sarta nyieun polusi ka walungan, laut, jeung hawa. Kitu teh ngabalukarkeun musibah sapertos banjir, longsor, cuaca ekstrim dan sajabana. Ku kituna urang kudu sadar jeung tanggung jawab pikeun ngajaga lingkungan. Hal ieu tiasa dimimitian ku hal-hal leutik seperti miceun runtah dina tempatna jeung misahkeun sampah organik jeung anorganik, ngurangan pamakean kantong plastik, melak tangkal di sabudeureun imah, ikut bagian dina kegiatan bersih-bersih lingkungan atau reboisasi. Sakumaha paribasa Sunda nyebutkeun leuweung rusak cai beak manusia balangsak. Eta artina lamun lingkungan ruksak, kahirupanna manusia oge bakal kacidahesena. Kusabab eta hayu urang sadayana ngahiji ngajaga alam. Sabab alam teh amanah nu dititipkeun ka urang pikeun dijaga sarta diwariskeun ka anak incu urang. Sakitu we ti simkuring hampunten bilih aya kalepatan tina bahasa atau tina perilaku simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.